Apa teh perumahan anyar anu ditonggok gini? Apa? Pembaturan orang atau manorna waduh. Kira-kira namun nyokot sabaraha nya eta? Ya tergantung tipe binu gitu mah. Ente salah kemarin itu tipe 2 gendap oge itu teh 150 juta. Ente salah. Naon bibir ngiri dit? Mah mau arek cash beli mambung ridit aku yang. Ya sih mending cash. Tapi bibi bingung euy meuli mobil heula apa nyokot imahnya ieu teh? Ya boga duit mending dua nana atau mobil aya, imah aya. Ih justru bingung saya teh duitna. Boy bah. Terus di Bandungan ku aing ieu ge aing. Ganteng geus aya we duitna anjir. Lain geura apa yang keun gawe budak? Saha sih udah? Mending nganggur bae unggal poe. Yang gawe naon cenah budak? Nah gawe nama naon be, nu penting mangkat isuk balik beunghar. Nying. Bi aing geus kieu. Bi saha-saha ge daek bi anu mangkat isuk balik beunghar mah. Tapi pan eueuh hese. Ya aya ge mangkat isuk balik budug aya nu kitu mah. Tapi beunghar nya. Nya beunghar. Nya bae atulah. Sabeunghar we. Heeh. Kawinkeun atuh budak jeung Ipri je guys. Baru pae aing. Lain orang kemarin reuni sih, Reuni budak naon? eta budak SMA anjir. Oh, resep atunya. Heeh anjir. Orang linggo reuni mah. Kepanggih. Data budak anu jadi pengusaha sih. Oh. Jadi pejabat maya. Anu jadi artis anjir. Oh, gitu? Heeh. Karudang anya yang mana yang ngatur ditanya kuaturan urang. Heeh nya eta anjir curang teh. Ditanya teh. Urang teh PDW. Oh. Saya kerja di Dinas Perairan dan Perikanan curang teh. Gitu we curang teh. Tapi ya gitu teh bener euy. Ane itu percuma lulus SMA teh. Tapi aku orang ngomongnya kudu tukang usil gitu.